Allahu Akbar, pertemanan yang menyakitkan. Bu, ibu, Araya, kita mengembuskan nyawa ibu terus aya di alam kubur, di alam barzah ngagoler sorangan moal aya nu melaan. Iwati hiji sodako jariyah, dua ilmu urang anu manfaat, tilu doa na anak anu saro. Bu, ibu, rekumah ibu sodako tara ilmu teboga, giliran ibu engke maut anak kabeh henteu jadi kebanggaan ibu, teu jadi kebanggaan orang tua. Anak kersakarat kalah mawa pistol nodong tatangga, teu bisaeun ngaji cek budak teh. Saudara Bapak abdi kersakarat bacakeun Quran teu dibacakeun di bedil sia. Manya ibu ayeuna bangga boga budak bisa nyanyi tapi teu bisa ngaji. Ketika nanti ibu kersakarat yakin moal dianterkeun ku budak nu bisa nyanyi. Manya cek budak ibu teh, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Mata kieu ayeuna ibu ayeuna darek ngaji ti bumi, sekalipun kapanasan ku panasna matahari, ieu teh mangrupikeun solusi. Di imah teh urang teh loba kabing. Betul? Loba kasu, loba katengen, keur ngaji mah alhamdulillah bisa hateten. Sanajan di imah loba hulang-hulang jijikana hutang diri weuh. Atak obat galau, ngaji obat bingung, tuluy para rusing, nyeri hate, rariweuh, salaki leungit, teangan. Hirup mah telepas ibu kedah seueur syukur ka Gusti. Jangan merasa minder, jangan merasa hina. Ayeuna masih keneh pamuda darat jualan es. Ayeuna masih keneh muda, encan boga pamajikan, encan gaduh tanggung jawab, tapi ages daek ayeuna kikieuan. Apa tujuan Hanya satu, ingin membahagiakan keluarga. Bu, sok ibu ayeuna nu geus boga usaha. Jangan berani-berani menyakiti hati orang tua. Aya kahayang kolot bere, aya pamenta kolot bikeun. Sanajan ibu teu boga, jangan berani menyebut mamah teu gaduh ulah kitu ka indung mah. Nyeri hate kecelak cimata orang tua, tetesan air mata indung, nyeri hate ku anak, tong boro-boro anak asup ka surga, ngame seungit surga nage diharamkeun ku Allah. Ayeuna mah geus loba anak anu wangkelang ka indung. Inung seueur sakit hati ku anak, betul bu? Leres teh ceu? Panggilan inung ayeuna ka budak, ayeuna menikatnya dibelaina ari anak. Teu kaop teu pangmelikeun HP. Aduh, aya kahayang teu dicumponan, molototan. Sakit hati ibu. Apa nanti ketika kita sudah mati, geus wafat, anak anu soleh nu bakal ngadoakeun ka ibu jeung bapa baragja dunia akhirat. Mata dari sekarang jangan engkau sekali-kali menyakiti hati orang tua. Tujuan ayeuna jualan tapi lamun ingin membahagiakan indung, ingin membahagiakan ayah, ingin membahagiakan keluarga, yakin hidupmu akan berkah. Araya nyeri henteu ibu nuju ngalahirkeun anak. Begitu pula indung urang ngalahirkeun urang teh nyeri. 8 bulan ibu urang teh ngaheurinan rahim indung. Tapi kan kayeuna urang sare nang karak eungap, nyangigir hese nang kuban salah ari dikantun piraku. Indung urang oge baheula kitu. 2 tahun lilana urang nyadap kana Cipinarep nu jadi indung tepikeun ka hapa. Inung siang alim paanggang, peting inung tengah jempling, sok mepeskeun kana jemplingna peting. Ketika urang dilahirkeun ngajerit inung maratan langit, ngotseak maratan jagat, nahan ka nyeri dina waktu urang ngalahirkeun ka alam dunia. Inung ge sarua ngalahirkeun urang nyeri, ngajerit maratan langit, keur urang gering inung belaan Jawa, nyawa ayeuna dikorbankeun. Ridho harta pun ibu ridho dikorbankeun, teu gaduh harta belaan unyam-inyam inung ka tatangga. Nu penting anak sehat deui, anak selamat deui, hayang mawa anak ka rumah sakit, indung teu boga biaya belaan unyam-inyam ka tatangga. Ibu, makana lamun ayeuna ibu cinta ka Gusti Allah ka dieu, cinta ka Nabi ka dieu, tapi punten bu, 3 rupa cinta yang akan abadi selamanya. Hiji, cinta Allah ka hambana. 2, cinta Nabi Muhammad ka umatna. 3, cinta inung bapa ka putrana. Makana punten ayeuna keur jualan ridallah fi ridal walidain, sutullah fi sutil walidain, jung rek ngalengkah